Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Ketika kula berangkat ke Baghdad, aya kuburan didinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab baik Ki Bahlul horenganan aya kuburan aja ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul. Asal aya geus saminggu teu kapanggih jeung nyentas di mana? Tas di neraka cek. Tas ulin ka neraka. Hah? Sia ngomong cek raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae setik. Bejang naon? Ya, jangan ngarokok cek. Si Bahlul cek raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur ngaraja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya. Wali, ulama, cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul. Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai, hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya, musisi kikiayanan. Coba nu kumaha? Pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung muridak bulu disebut kiai teh sebab kiai teh kiyahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal ya kredit ya proposal. Mal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah. Ente kurang tuh. DRS mahal itu. Oh iya maaf ya, guys. Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha sia tas mana? Tas neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu manji. Eueuh. Kumaha sia tas bareng kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat didinya. Ulah minta, malaikat. Ulah. Ieu neraka. Mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Ai kitu rek naon? Coba rek neangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Dah perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cek malaikat. Eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang leuleuh. Dibukakeun ku malaikat zamania teh. Pek. Tah silakan ieu neraka. Asupna ka neraka. Yo. Pan cenah cak Muhammad, cak Kangjeng Nabi neraka teh seuneu, ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon eueuh naon. Kakidul eueuh seuneu ka kaler eueuh seuneu ka wetan eueuh seuneu ka kulon bohong berarti eueuh seuneu pancen neraka teh seuneu kan eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api? Iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini.
yang zina bawa api nanti dia ke sini, yang korupsi bawa api dia ke sini. Tah eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dieu dibawa ka ditu. Raja Harun Ar-Rasyid mah zaman Abu Nawas jeung bapana teh digawe di raja. Cak raja teh aing malah coba hayang nyaho ye make pakaian masyarakat. Itu sok pagulu-gulu mah di masjid aya naon cekna teh. Jadi raja kuari nyarupa masyarakat milu ngaji. Oh pengajian cekna teh. Tanya jawab jeung kiai. Raja anu naon kitu ngaranna kitu nyelundup nyana teh teu kajahoan raja dihareup ku tanya jawab nanya kiai ulah abdi rek nanya silakan kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kafir-kafir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa bener kan bener tapi anehna eta kafir teh saenggeusna dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakalna disiksa bakal jeritana luar biasa sugan ngadenge jeritan saeutik teh henteu tah eta kudu ngabuktikeunana kumaha. Waduh ceki wah pertanyaan lain sembarangan. Oh kiai atuh moal pati-pati jadi kiai nya mun teu boga kalapa tuh. Oh kieu Bapak pertanyaan bagus sekali. Tah eta teh eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi ente bapak cicing di deket nu ngimpi eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya oh tante nyana keur diudag orai oh jangan teu cenah tuh komo eta pae ngimpi bae teu kajahoan bener oge cek dia hebat tah terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahnya jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka sorga di sorga bakal aya mahkota eta teh dunya jeung isina dibandingkeun jeung mahkota masih keneh muliaan aguran mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureunna ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu mah aing boga kiai Abu Nawas. Abu Nawas panggil ka dia? Panggil. Aya naon tuan raja? Cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota. Bener eta? Bener. Ngadenge di mana eta tuan raja? Ulah loba mah ulanan sia. Aing rek nanya ye. Eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut eusina masih keneh mahalan mahkota eta bener. Nah dibere tugas ku ari sia Abu Nawas pangnyokotkeun aing hiji bisa teu sia tuh bisa lu teu bisa Abu Nawas mah bisa kalem bae Abu Nawas sapira nyokot mahkota mah eta atuh tenang bae bisa tulis bisa deh lu tulis Abu Nawas sekarang tuh Abu Nawas tenang bae geus atuh geus dia sokot nyokot keluar Abu Nawas sugan neangan atuh teu Abu Nawas balik we ka ieu ngopi jeung pamajikanna cak pamajikan aya naon tadi raja eta kita nyokot mahkota di sorga kejo atuh bisa lu masalah tuh kayak manggil deui nya nah koso masalah Abu Nawas tenang we Masya Allah ngobrol jeung pamajikan atuh geus we eueuh masalah we sok dipanggil deui Abu Nawas ngadap mana mahkota waduh perjalanan anak kene ya teh jadi perjalanannya sulit kakak datang ke pertengahan ke can datang atuh tenang we sia Abu Nawas penting mah ieu na bae heula
kayak aya mahkota bayar ku aing bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah ceuk kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya di atas segel tuh tengok ke materai bonawas geus kira-kira cokot bae tuh saya balik deui ya bonawas ka ieu ngopi deui jeung majikan cek majikan aya naon atuh nanyakeun mahkota surga tadi cokot aja ku masih apa siap cek dibalik itu keleleun cokot lalu bisa aja ka bonawas teh tadeuy cek eta haji beli siap bener siap bae sepira raja lah raja ieu cek eta aing teh ge tungtung aku mah lah masalah kos kitu ieu panggil kadua kali panggil kitu kene katilu kali Abu Nawas ulah main-main ieu raja sia ai sanggup ai teh sanggup buta atuh sia lamun sia sanggup kudu ngabuktikeun lamun teh sanggup disel sia ku aing ulah main sel bae cek ku ari mah kieu tuan raja kecil nyokot mahkota teh kecil cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga lawangna panguduhkeun pantuan raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus nyaho mah tah lawangna kula nu nyokotna aya jin aya orai aya masato di ditu di surga tanggung jawab kula nu penting lawangna heula isiana naonan ya tuan raja deui leuwih naonan cek nu bener sia tuan raja mudawas sabuk papan teh kieu tuan raja sakabeh perkara aya lawang mun lawangna moal bisa urang ka dunya aya lawangna bobogan mah eta lawang urang ka dunya sia sok macem-macem aja lamun lawang emak urang moal bisa keluar banyak orang jadi pepet malah bener oke sia cenah cek raja teh ja pinter sia lawang kedua memasuki alam barzah moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna paeh tuan raja kajenting sok gede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang paeh nah nomor katilu hayang mahkota di surga eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat geus kudu melalui lawang barzah tas lawang barzah karek lawang akhirat ku ari mah deuk nanya bae deuk ulah heula apa raja heula sia sok macem-macem cek ulah mah mun raja hayang geus bae tuan raja paeh ti heula ieu kerajaan jang kula sia goblok ka aing teh hebat jasa teh jahe geus ya Budawas tuh kabeh gaya lawangan sapira urang mah kakarak melewati hiji lawang emak atuh mana geus eueuh ku ari cek tah jadi kabeh aya lawangan geus tuan raja ku jenting jadi raja moal bisa waka nyokot mahkota lamun teu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat ke geus didinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula tuan raja nyokot sorangan ge lamun tuan raja henteu ngaguling di jembatan Shiratal Mustaqim sia ka aing ya tuh asal teh jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas Poharajas eta nyampaikeun ngaranna di kerajaan aya tukang nyampaikeun penasehat ka raja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden aya penasehat gubernur aya penasehat bupati aya penasehat aya kabeh ge aya penasehatna tah nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehat mah nganasehatan henteu sih lamun presiden kabeneran kuari misalna korupsi misal jangan serada mengarah setik-setik misal kata penasehat nganasehatan apa henteu sih tah padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna penasehatna teh aya 5 eta teh lain lalagaan Masya Allah eta mampuheun henteu nganasehatan cara Abu Nawas nganasehatan raja oh
bisa baik mahkota matu tuduhkeun lawang apa ya cek kana teh pan hebat eta walikullin darajatun mimma amilu wallahu a'lamu bil maradih walikullin tetep kasaban-saban sahih dina jenjang manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatum mimma amilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales mimma amilu tina amal-amal kuno kunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ieu amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min syarrin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka. Jadi KBG jinjeng manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantak darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngelelep artina darokat teh eta penggunaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya di nyana mabok aya di nyana judi aya di nyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sogair aya di nyana darokatna 100% tergantung pagaweanana. Iyalah darajatum mimma amilu kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah emangna di dunia gitu di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngaranna eta kan noler-noler tuntutan hak waria coba ayo kan itu boro-boronya neuk nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endeu ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demo nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atawa dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutanana puguh dokterna ge keur gering mal bisa tah eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusanna 10% naik kuari boga 20% naik darajatna 20% naik deui 50% naik derajat 50% naik deui ka ditu sampai jadi wali min auliyaillah 100% di wali gengke aya wali abdal aya wali nuqoba aya nujaba aya uropa aya asaib aya muhtar aya imamani aya kutub tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirinya ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas tambah derajat makin ikhlas tambah derajat aya anu geus tahapanana 50% melempem teh kahandap tergantung kumaha pagaweanana kuari mimiti ngaji geus bisa alfiyah johar makmun mantek kabeh geus ngaji fatul muin oh di sisi lagi geus dijangjangan fatul muin teh datang kacoretan leuwih gede tibatan aslina jamul jawa media haji eta teh ngaji zahir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alfiyah mayar saurang sampah
ngaji Johar Maknun kuari bayar sampah berarti, ngaji Jamul Jaume bayar sampah, sebab naon di ojol-ojol jeung dunia sampah tambah kos kitu mah tahapan ikhlas tauhna naon semet sakitu berarti geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia derajat tangan sakikituna bae tapi kuari diikhlaskeun tanpa hayang imbalan ai mere mah ditarima ngan tanpa imbalan pan urang teh kieu ikhlas mah kieu ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung muludan misalna panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta tinggal Kiai Junaidna nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan berangkat mah ikhlas ieu mah jailna mah moal leungit bakal datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit mah 2 juta mah geus aya tulisanana di ditu moal di hayang-hayang nya teh 5 juta tulisanana 2 juta bae 2 juta baik sanajan nyana diri tuh langsung ngomong ke panitia lo naik pesawat pas sajam karena iya mun ke Kalimantan mau bayarannya mahal pesawat namun ke Singapura mah mahal iya tuh diakurkan yang pesawat baik tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong gitu tulisanana 500 mah 500 baik 500 moal goyang tambah tulisan di Lauhil Mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungikeun eta lah nu hese neuk datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulia datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tahapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tama ngaji sampah mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alfiyah jabuatan wali di tendenan ikhlas ngaji Johar Maknun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen urang ikhlasna derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeutik santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ya kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon kana merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sia tah asupna sial tah mobil bau enak aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap jangan mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun kok tenginahin kadengena mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bongan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah keur carita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalep darokat
wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah moal noler-noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung keikhlasanan. Masya Allah nu entek hese urusan ikhlasna doa babari diomongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endek ka Allah ceklan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak dihalain hadis cek Kangjeng Nabi ku Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke banusa teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kaartipan ku urang jadi pasar kabeh. Ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkeun melalui iklan eta teh masarkeun kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngising ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung tujuan keur ngising nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar. Tah lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endek ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar. Keluar tina karamean pasar sebab urang mandek ka Allah hubungan jeung manusia putuskeun nu mantap jelema di akhir zaman kuari endek ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari teangan kiai nu teu boga TV oh aya teu lembur teu boga TV nya mah coba bere bareng dibere teh narima kamari teu boga teu kabeli lain nu kos kitu. Iya geus teu hese tun ndenduk ka Allah teh hese. Tah derajat teh datang ka dinya bae. Datang ka HP. Datang ka HP derajat manusia. Amiluna datang ka dinya, datang ka TV. Amiluna datang ka dinya. Tapi lamun ditasblangkeun, aing mah deuk ka Allah, batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan. Aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah deuk ka Allah bae geus bae sigeng nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh teu ngueut kayungan teu gedag ka angin hiji Allah delekeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apaan geus tadi 7 juta bagi 2 nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu deuk ka Allah nu mana kuat jol ieu kiai boga showroom anu ieu gonta-ganti bae ka showroom sarua bae nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru tetangga kuari teh duit masyarakat ya can ka kembalikan ke teh kiai nanaon atuh can deuk ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lecen lewat langit biru wah blon teh kiai ai teu beunang aya nanaon aju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghani pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah ulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae ai teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing dilejapkeun kumaha aing bae geus aing pajar butuh ka sia tsunamikeun ku aing sia besi aing pajar butuh ka ibadah sia podaran sia ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia besi pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah tah mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Dzurrahmah
cuman Gusti Allah anu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong Allah teh rusak bae sia ulah naon teu kitu teu adil tuh bos kitu mah zalim ngaranna teu kitu Zurrahmah Gusti Allah mah heula ke ieu jelema geus loba jasa nu maen teu geugeuran ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus dijingjing bae ceuleuh dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang mah kitu bae Pak ai Gusti Allah mah henteu mabok loba zina loba togel loba ngutus lah kiai supaya datang ka dinya kiai dulur-dulur sadaya si hade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya mun menang bagi 2 jeung kurangnya cak masyarakat ieu urang ye akur ye kieu akur ye dulur di dieu kan aya nu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dipencit bae kula mah lumayan bae eta kiai nu kos kitu akur ye cak cenah ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit syarat itu beres sih utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mu utusan Allah ngutus deui sugan ieu rada kuat ya utusan teh nyaritakeun tah lamun engke nya geus aya nu ngadenge hiji dua terjadi disiksa lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui tetep bae masih kene kos kitu kene we nah cek Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun ieu tah jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugih tapi maha deudeuh jeung nya ya Allah atuh pan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh sesa nu baheula jadi pejabat ku Kalimantan jakeun ngajabat nama pagon nya ge korupsi sarua anu kamari dagang nya tanyung priuk dagang emang balaleunna jah henteu sesa ngan ku deudeuhna Allah kamari keur korupsi keur ngajabat kamari keur dagang teu beres kamari keur ngajawara tukang bobok tukang tarok ku deudeuhna Allah henteu dikukumahakeun kuari nya ngadengkeun pangajian eta lain rahmat Allah sih naon aju ngalengis di jero hatena ieu nya beuh aing lamun teu kena rahmat Allah mah tuh cak aing ge deres dah sia beuh aing kuari mah bisa ngadengkeun pangajian tuh tanya paling anak mah bae kan marahan sia tuh cek alhamdulillah nanya deui pogo ngalahirkeun anak ge saha wah ieu budak asal kudu leuwih lain ngaji balik naon ya ngaji dah esek jangan teh lain salat nanti naon ya kebok mah karak ngaji doang kuari mah deuk pake murjid anak karak doa antep gede lah kayak ku galedeg deres lamun kula eleh anak lamun bapan mah eleh oge nya pat Allah lah kakarak datang ngadegekeun ngaji bae saja geus uyuhan tah geus sakitu ge geus uyuhan kakarak saminggu sedeng aya jelema sugi teu daekeun ngaji teu daekeun naon eta kan siksaeun Allah ngaji teu daek da zakat teu daek abut-abutan bae di mana hotel didinya aya nyana di mana kesenangan dirinya aya nyana kuari kakolotnakeun ngaji aing mulai ngaji kamari lamun teh aya rahmat Allah ketika nyana teu zakat ketika nyana aya di hotel ketika nyana keur aya di tempat lain dan lain sebagainya mun lain rahmat Allah geus wae dirinya siksa dicekelan tapi Allah membabari ku galedeg ku habek keluar ayo bae lecuk bisa diadengsa sebeuna 20 urang mah kos kitu bae pan hadenge Allah mah pan teu kitu ya abah bisa bawa ngaji bae guys abah mah ka majelis sia mah geus sifat zalim Gusti Allah mengadenge nah jadi dicombo ku urang ya nah geus kala luar kabeh anak neangan abah ka majikan abah ngaji iya nyeritain abah sia bae ngaji baru ngedang doang zakat mah nanti ada rahmatna kakarak datang ka ngaji doang mah
encan zakat encan ke tungguan anjeun Muhammad mah kaya teu butuh ka Kanjeng Nabi dakwah Kanjeng Nabi teh dakwah pan kos kitu urang ibadah lain nurut edahan ka Kanjeng Nabi ngantem tenangan ka Kanjeng Nabi heureun aya Sayyidina Umar mah geus katurut tadi asal nu manjat dosa iya sih artinya dalil mun Allah ngersakakeun lekapkeun Gusti Allah Sayyidina Umar ya lemak kata ahli Mekah mun Allah ngersakakeun rusak wah wa yastaklif wa Allah digantian numpadikum sapada parai harajan kamu mayasa kumaha kana Allah kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin sakumaha Allah ngajadikeun turunan kaum manusia dia jauh yakin Gusti Allah urang mah puguh ka anak geus dikempit we sabaraha pasang ya anak aing teh nurut ka aing dipeucit sia ku aing urang mah kitu bah lekap wah lalaunan atuh bisa-bisa muslah Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kanjeng Nabi Muhammad kuari henteu nurut ka para kiai anu ngalanjutkeun perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad cak Gusti Allah aing mah maha sagala-galana nggak hosia ke zaman Kanjeng Nabi non beakeun ku aing kabeh gas digantian tah kudu turunan nu milu di kapal Kanjeng Nabi noh bae sakitu tuh aing gampang jasa kuari si kupah bojong beak kabeh geus lah bongan madomplengan malulu Adidas segala niki buku nyeri ya janu asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ieu produksi bojong ya kajana Gusti Allah awas aing lenyapkeun sia ku aing nah ieu keur cerita kos kitu gampang tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyur rahmat dedes jana dahar didinya lumayan diantep ku Gusti Allah contoh geus lo baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin kos gitulah Allah maha segala-galana nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah alhamdulillah baheula di urang Hindu Jol Wali Sanga datang mulai ti ditu Sunan Rohmat dilanjutkeun ku Raden Patah besar-besaran jadilah negara Islam dilanjutkeun deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten ku Maulana Hasanuddin tidinya let ku hari jadi koski terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalahna ngalanjutkeun risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut bae aman teu nurut bae dirusak ku Gusti Allah cuman ngarusakna Gusti Allah saeutik sebab Allah mah hanya nyontohan unggul Allah maha kaya teu butuheun waktu dirusak bae ngan Allah Dzurrahmah boga dedek jeung nyaah ka urang mudah-mudahan urang kabehan sanajan pinuh ku dosa sanajan urang pinuh ku salah mudah-mudahan dihujanan rahmat ku Gusti Allah sehingga dedek jeung nyaah Allah dipinuhan ka urang kabehan sehingga urang bener-bener aya dina ridho Allah di barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelompok-kelompok anu henteu sapagodos jeung undang-undang pemerintah pemberontak anu bergerombol nyieun kekuatan di sebuah negara ingat negarana nuturkeun aturan-aturan syariat ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul mun teu salat panggil nasehatan teu nurut kana nasihat pemerintah bunuh
lohor teu salat, asar teu salat, panggil nasehatan ternyata nyana membangkang paehan. Wah, boro-boro masyarakat pamarentah ge ujian loba nu dipaehan. Sepi negara. Zina undang-undang di negarana mesti diranjam lamun muhson. Guer muhson had 100 rangka. Mabok panggil ku pemerintah. Kemudian sidang, ternyata bener nyana adalah mabok, jilid, maling, potong leungeun. Bupati eueuh leungeunan, gubernur eueuh leungeunnan, eueuh sukuan, presiden manggeus kos bonteng bae meureun. Lamun dilaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim mantak arbungeun make undang-undang Al-Qur'an sebab niatan di jerona ge geus rek macem-macem. Urang mah anu niatna lurus mulus, teu aya maksud maling, teu aya maksud zina, teu aya maksud korupsi, resep lamun diterapkeun undang-undang Al-Qur'an. Sebab eueuh niatan dek maling, bagi jelema nu niatan dek maling moal satuju make aturan Al-Qur'an. Bagi jelema anu endek zina teu satuju make aturan Al-Qur'an. Bagi jelema anu dek ngalalaikeun perintah Allah salat misalna, embungeun make aturan Al-Qur'anul Karim. Urang mah lantaran resep kana undang-undang Allah hayang nerapkeun aturan-aturan Al-Qur'an di negara. Sebab resep urang mah damai indah, hayang di dunia hasanah, di akhirat ge hasanah. Sesuai jeung doa Kangjeng Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika Kangjeng Nabi menang memperjuangkan agama, khairul qurun qarni, terus mayali kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi bakal timbullah sultan, amir, raja-raja jeung presiden-presiden kuari, terus diperjuangkan kunon muslim Yahudi maupun Kristen. Menang deulah nyana, bergerak deulah Islam setelah 500 tahun Hijriah. Menang deui Islam di zaman Wali Songo, sadunia Islam menang. Tidinya terus tekung sisa abad, maka runtuh kembali serangan-serangan non-muslim yakni Kristen. Terus sampai ayeuna urang terus tuh menang gerak seetik-etik aja. Asal ngomong-ngomong Islam kuari teroris. Asal ngomong Islam teroris. Terus we kadieuna beki parah. Dibuatlah sedemikian rupa ku Yahudi Amerika geus puguh nyana sorangan, dijieun urang diadu-adukeun. Iyalah kelemahan Islam. Dek bangkit deui, terus dek bangkit kajen goku wage atuh terus bae hayang bangkit ngan encan dikersakeun ku Gusti Allah. Sebab engke bangkitna Islam mah ku Imam Mahdi. Ngan meureun moal haju langsung brek Imam Mahdi bae, tentu aya perjuangan memehna nu mengarah
karena menyetujui Imam Mahdi. Kuari terus bae unggal negara membuat kelompok-kelompok untuk menguatkan Islam, termasuk di Indonesia terus. Di segitu bae terus moal eureun-eureun atuh ngaran-ngaran berjuang. Kuari mah di negara urang nu nagarana lain make syariat, make undang-undang Walanda. Antak baheula mah di urang aya nangka Walanda. Eta teh kabeuki urang Belanda. Antak lamun kuari jelema nu beuki nangka Walanda akur jeung si eta. Belanda eta. Lain kitu lain sebab di Belanda nangka kos kitu. Di Belanda kok gitu betah teh di Belanda teh. Nangka aya nangka monyet bade ditu. Tah, jadi jada hobieun, jadi kuari dijulukan nangka Walanda. Di urang teh mengakar aturan Belanda lantaran nyana ngajajah 3 abad setengah. Terus datang ke ayeuna undang-undang Belanda anu dingaranan demokrasi di urang dijalankan. Ibadah nama urang ke Allah, kitab nama Al-Quranul Karim, perintah Al-Quran dilaksanakan, mengkerucut seluruh dunia menuju Baitullah. Lantaran etalah perintah Allah, undang-undang di negara nama make aturan Amerika. Jadi antara kehidupan orang di negara Indonesia nu mayoritas Islam nyekelan Al-Quran jeung undang-undang negara berbeda. Pelaksanaan ibadah urang negara mah negara, padahal mah Al-Qur'an teh geus ngatur jang negara jeung agama ieu kitabna. Tetapi ternyata orang politik mah lain kos kitu. Untuk menyeimbangkan maka dibuatlah negara urang negara demokrasi. Urusan agama aturlah ku pemimpin-pemimpin masing-masing. Kristen boga ketua na jeung kepala, Buddha boga pemimpin, Hindu boga pemimpinna, Islam aya pemimpinan. Sok agama kena lempang masing-masing, tetapi ketika kembali ke negara, ialah negara urang nu agamana naon bae kudu mengikuti aturan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan, ialah di negara urang. Jadi urang teh kuari teu bisa kenceng menyaritakeun Islam, sakumaha teu bisa kencengna Kristen sarua, Buddha, Hindu. Jadi di kelompokna masing-masing bae. Hindu di kelompokna sadaekna nyana, Buddha di kelompokna sadaekna, Kristen di kelompokna sadaekna, Islam di kelompokna sadaekna. Tapi ketika urang ka nagara aya aturanana di negara. Ialah negara urang, negara Indonesia. Jadi demokrasi urang mah demokrasi terpimpin, teu akur jeung demokrasi nu aya di Amerika, teu akur demokrasi nu aya di Jerman. Demokrasi urang mah demokrasi urang bae, sebab mayoritasna Islam. Mantap di urang dijieun Pancasila, beda demokrasina jeung di luar negeri. Nah, urang lamun nyaritakeun negara urang negara Islam lain, negara demokrasina akur jeung Belanda atau jeung Amerika henteu. Negara naon atuh? Negara Mandalungan. Mandalungan we urang. Teu puguh di urang.
sebab ayat toleransi saya nu maling teh anak tukang toge boluh ulah cenah ulah dibunuh asupkeun ka penjara geus pokona mah pokona ketok palu memeh jatang jelemana di sidang geus ketok palu teh lah penjara sabaraha tahun 15 tahun atau sapaehna geus lah emang kunaon sih sanajan disidangkeun ge jeung malah nu mere duit sebenarnya tukang toge atuh oh kitunya di Indonesia saya nu maling anak jenderal atur di luar ketika disidang ieu mah formalitas bae tenang bae sih kalem bae geus di negara urang atuh negara Pancasila atuh negara hukum weuy pohara sidang 1 kali 2 kali ya masuklah penjara sajam 2 jam jelemana naik kapal di luhur itu itu teh nu kamari di penjara teh kok bisa naik kapal lalu ngomong sih di mana negara urang pan hukum di mana aya hukum hese negara hukum dengan ngaranna doang pibuktina nama koski bisa di lobi di urang bupati nu aturan ke penjara lobi jalan dapur henteu gubernur sabaraha nu kudu di penjara di lobi jalan dapur terjadi tapi anak tukang toge anak tukang tempe tukang beca marenyon beungeutna geus akur bae geus beungeut lain beungeut asli asupkeun ongkoh ka penjara ieu negara urang negara naon ieu kos kitu kanyataanana seperti kitu embungeun nyana teh ngadenge kos kitu tapi kanyataanna model kos kitu nuku urang karasa jeung kadeuleu kajeuna itulah ieu mah urusan dunia ieu ke terakhir nama geus kiamat parae dihudangkeun ti kubur digerokeun engke ku Gusti Allah cak Gusti Allah mana raja-raja baheula keur di dunia erat maju aduh RT geus ngagebeg bae aing anas digaji teu cak cara teh aduh aing boga wilayah sa RT ge geus RW maju waduh RW RK maju lurah lulumpatan cak malaikat ka mana ziarah moal bisa lompat ka mana ge ieu geus dikubeng ku seuneu kabeh moal bisa lompat camat geus teu bisa lompat bupati mah geus ngomong maju blusukan maju ya ada geus raja geus Pak Harto geus Gus Dur pokona eueuh kecuali maju ditantang ku Gusti Allah limanil mulkul yaum nu jadi raja poe ieu sia baheula keur di dunia ngarasa boga wilayah ngarasa jadi raja kemudian undang-undang teh ku sia dijieun tapi ku sia dilanggar wari coba maju wah ditonton ku masyarakat wabeh neuleuh menuju ke raja-raja tinggal urang bae itu Jokowi kan waduh salah kancing walah itu siapa Harto itu siapa wah raya ka gubernur menteri aya kabeh bupati aya kabeh PNS ngabaris di hareupeun bu ditugangan bupati etalah pelaksana anu kuari nyana teh ngaler ngidul ngetan ngolon asa jadi raja engke mah ku Allah bakal ditanya sabaraha taun sia jadi raja sabaraha taun sia ngalaksanakeun aturan-aturan kumaha masyarakat sia diurus apa henteu kuari mah kuari muhahehe engke sia guys moal anu selesai kuari mah jaga moal kebal deui jasa moal kebal deui bakal ngalengkah ka alam nu eta lamun teu
ngararaji bakal pikuat dia teh kuari sangeunah-ngeunah nanya engke geura urang tongton orang bakal ngadadahan lurah dadah goblok sia urang mah geus boga bendera waduh bendera naon ge ISIS di akhirat guys sebagai rajek bendera Masya Allah kuari ya. Memilih jeung menentukan bendera na kuari lawang sorga jeung lawang neraka urang kuari nu milih lawang sorga kuari milih lawang neraka kuari entak ieu urang darariuk di dieu teh keur milih lawang nyaho mukanya honten jeung milih baheula kan Allah hari bakal jasa ieu mah keur carita di negara urang mah negara model kos kitu jadi nu kurang dibahas sebuah negara nu undang-undangna make aturan Al-Qur'anul Karim tapi ketika orang menelusuri tentang satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, 4, 5 sila ia menang nyepot tina intisari Al-Qur'an hanya bisa diumumkan bahasa sebab tadi di demokrasi urang ulah neuleuh agama saja atau agama urang baik urang urusan ketika kembali ke undang-undangna ja undang-undangna ge rapih neuleuh ada ART na rapih jasa di urang undang-undang teh jadi kuari nun teu rapih ieu oknum pejabat na ieu mah ieu nu nyieun teu rapih teh ya Tangerang lamun rapih ngalaksanakeun undang-undangna jeung aturanana jalan moal aya anu gerenjal-gerenjul bahkan lapisanana ge lain make aspal bila perlu make perak make emas ge emang kumaha gitu Tangerang mah lain lalagaan duit numpuk sakit loba henteu sih sebenarnya Debat karembung turun ketika geus jadi bupati naon eta tarariis boro-boro jadi bupati jadi lurah gembung turun gunana tiis karasana gujana penghormatan ti galer ti kidul kokocoran geus sadaekna pokona mah ieu kuari simpenan bupati dolar teh beuh loba jasa urang lamun nyaritakeun kamari atut bae ge dolarna sabaraha wawan dolarna sabaraha eta teh dibangker dolarna ge ditendeun dihandap bangkerna ge lain lalagan teu bisaeun budak leutik mamukana sia mah seri bae maksudna budak leutik ge leutik lemuna leutik watu eta teh dolar dihandap kuari keur mejeunna dolar goyang teu puguh 9 10 11 12 13 jelema nu baroga duit dolar simpen kunyana emang kumaha gitu urang bae ge hayang nyimpen duit atuh ka si eta kitu bae si ukuranana bohong lamun bupati teu nyimpen dolar tek ceuli anjing aing ulah tuh hoyong dua-duana jelina ge. Pokoknya kos kitu bae seluruh. Ieu teh ya meunang ngalantiknya na make Quran ngalantikna siap ngalaksanakeun aturan jeung undang-undang untuk rakyat. Ternyata kos kitu tinggal tunggu tanggal mainna. Nah ieu mah kacaritakeun teh di sebuah negara kemudian aturanana make syariat ternyata horeng negara teu ngalaksanakeun syariat maka masyarakat sebagian nyieun kelompok eta teh dibuat terorganisir dibuat satu organisasi mungkin partai make aturan-aturan Al-Qur'an anu dahsyat luar biasa pelaksanaanana
andai kata nu milu ka nyana ketika teu ngalaksanakeun aturan-aturan anak nyana bakal mere peringatan, setelah peringatan kemudian sanksi-sanksina bakal dilaksanakeun. Nyana nyieun kekuatan, aya abrina, aya polisina, pertahanan dalam, pertahanan luar. Jadi di jero negara nyieun gerakan-gerakan. Muncak urang mah di negara nyieun negara. Aturanana sebab naon? Negara nu aya aturanana teu sesuai jeung nu dipakakahayang ku masyarakat. Maka nyana satungtung encan mah encan ngayakeun gerakan-gerakan makar terhadap pemerintah, antepkeun turika baik-baik aja. Bahkan undang-undang nu dijieun ku nyana nu leuwih bagus tibatan undang-undang pemerintah sah cak agama bisa dilaksanakan. Jadi saksina sah, nu teu sah jadi saksi teh pasek. Sementara ieu mah leuwih bagus tibatan pemerintah. Atuh andai kata jadi saksi leuwih mantep tibatan saksi-saksi pemerintah. Sebab pemerintah mah pasek, ieu mah nyana memulihkan aturan-aturan itu Al-Qur'anul Karim. Jadi leuwih hebat. Sah aturanana, sah jadi saksina, nu teu sah jadi saksi mah pasek. Nu mantek urang guari lamun ditunikahkeun, kemudian saksina pamarentah. Asana setengah sah nikah. Bab teu sah kan disaksian ku jelema pasek. Sedangkan pemerintah teh kapan pasek? Sebab nyana henteu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim pasek. Mantap kaju acak-acakan ge kuari. Mantap kuali mah kula ieu, kula ieu naon ngaranna Noel ka masyarakat di mana bae nikahkeun mah wayahna lah, teangan kiai nu jadi saksina, teangan ustad, teangan ahli-ahli Allah anu supaya anak ieu ulah terbengkalai. Udah terbengkalai, masya Allah. Disaksian cina ku guru sekolah. Guru, aja guru marah je. Kiai cina sombong amat, lain sombong ka dia sia. Disoekan hulu siapa ini sia. Emang sia teu pasek gitu. Ban cina kiai nyebutkan pasek. Kapan kula cina pasek di mana? Aisyah unggal poe eta ngajar neule beungeut bikam goblok sia. Pasek sia. Unggal poe kapan neuleuh murid teh sia tah, unggal poe sia nganjang resmi eta ngaranna. Pasek eta ku sekarang itu. Tuh, terus di negara dan mantap ge. Urang teh bangun bangga jasa nikah disaksian ku bupati. Eta teh lamun ku nafsu mah bangga, boho nikahna disaksian ku bupati, nikahna disaksian ku gubernur, tapi kiai mah ceurik hatena. Kok ngarasa bangga ku blon-blon teuing sih. Ieu mah urusanana agama. Lamun secara administrasi mangga bae saksina bupati, saksina gubernur secara administrasi, secara pengesahan nyana nyaho kasarat jeung rukuna bisa nyaho, tetapi nyana pasek. Ulah anu apik mah geus kiai bocona teman dek ngalakukeun kiai bae ka dieu sia yang ditelu sia keur. Keur dibebener sok ararese jasa mah berat. Itu supaya anak rapi lahirna, supaya bagus, supaya soleh kaditu. Ieu masjid saha nu neruskeun, ieu mushola saha nu neruskeun bakal atuh di pertikahan mah supaya rapi bae. Entek baheula mah loba anu gregedeun ka kula teh kunaon sih cenah ari saksina administrasi mah tah kajeun sia teh tapi pengesahan mah ieu loba anu ekstrim ka kula barang kamari dibahas di bab nikah tah kanyahoan teu meunang pasek saksina mah tukang main bola pakai saksi bloon itu salametkeun anak urang ye sing ade ji di akhirat pan urang ngeunaheun jasa bapak urang emak urang pamajikan anak incu aju ka sorga kabehan beuh kan indah jasa urang kumpul di sorga mana anak itu mana icu itu aya anak nu hiji ka mana nyana mah ngagejebur bah ya, emang kunaon pan nyana jadi PNS bah jangan ngagejebur tepat urang sedih lah kos gitu sedih je
Masya Allah ulah datang kang ngagejebur supaya saralamet kabehan. Nah iya di negara aya kelompok pemberontak hartina pemberontaknya nanti nuturkan karena aturan-aturan pemerintah numantak nuturkan sebab pemerintah nanti make aturan agama teu make syariat nyana leuwih ekstrim terhadap syariat terhadap Al-Qur'anul Karim yeunlah aturan leuwih hebat kekuatanna lah aya di nyana. Nah kuari wa ma aslafahu bagin ala adilin naon bae nu dirusak ku pemberontak baik awak maupun harta dirusak ku nyana ta ieu kabeneran ieu mah kieu harta atawa jiwa nu dirusak pemberontak tersebut tetapi nyana sabenerna mah teu bagus ieu ngarusak anu adil atawa sabalikna nu adil ngarusak anu teu adil. Cuma dia mah hanya perorangan sebab nyana henteu gerak sabenerna mah henteu nyieun makar terhadap pemerintah hanya kelompok-kelompok kecil perorangan anak antara kelompok pemerintah jeung kelompok bagin bugot tetapi ieu mah unsur kecil dirusak ku nyana nah ieu tetep kena sanksi ilam yakun fi qitalin lamun lain terjadi di peperangan tetap domina ieu mah katempuhan kelompok bugot kelompokna peroranganana aprodna pardunna nyana ribut jeung kelompok pemerintah kemudian ngarusak jiwa misalnya harta misalnya tetap kena sanksi atau kelompok pemerintah tapi lain atas sama pemerintahna personil peroranganana masyarakatna ribut jeung bugot kelompok bugot kemudian ngarusak kelompok pemerintah ngarusak ke kelompok bugot tapi personilnya peroranganana sampaikan ke jiwa rusak atau harta rusak tetap domina katempuhan sidangkeun kelompok tersebut maka orang personil tersebut maka sesuai jeung aturanana kenakeun sanksi. Wa illa lam yakun bi qitalin lamun lain-lain nabi isbat berarti lamun terjadi peperangan fala teu kudu kena sanksi lamun terjadi di jero peperangan mah andai kata kelompok bugot kemudian menyerang nyeunlah peperangannya aya tuntutannya nu bantak perang teh lantaran iya pemerintah teu ngalaksanakeun undang-undang misalnya teu ngalaksanakeun undang-undang Jumat teu ngalaksanakeun undang-undang berjamaah eta kan nu dipermasalahkeun teh teu ngalaksanakeun aturan-aturan zina oh iya masyarakat zina henteu dikenakeun sanksi sih maka diseranglah ku kelompok bugot ieu teh nyerang maksudna ka pemerintah supaya pemerintah merubah aturanana nu tadina teu make aturan Al-Qur'an supaya make terjadilah peperangan ribut aya nu terbunuh masalah terjadi baheula perang Jamal terjadi baheula perang Siffin kelompok muslim jeung muslim ijtihad masalah tuh kos kitu. Wa fi qaulin yadbagul bagi cekaul mah tetap katempuhan bae kelompok pemberontak walaupun kelompok pemberontak teh anu adil pemerintah anu teu menegakkeun keadilan tetep bae sebab menurut cekaul dhaif mah nyana ngarusak tatanan-tatanan negara anu di negara eta teh kudu aya kitu naon ngaranna kudu aya ketentraman ulah bergejolak kan teu lamun bergejolak
negara orang kamari ieu kan tepugu bergejolak mulailah lantaran geus siap kadeuleu bakal gerak anu besar-besaran. Nah, kesieunnan kumaha ye di lobi lah mulai di DPR jeung di MPR teh ayalah celah-celah ku ari kakara hasil lobina sekitar 5% mah geus ayalah untuk membangun bangsa jeung negara Indonesia sangkan ulah carut marut kakarak mulai sekian persen untuk mengarah encan deal 100%. Kakarak mengarah kita satukan visi dan misi ulah sampaikan ka ieu carut marut keur digodog ku ari deka mana arahna ieu negara naon ieu nu bakal dilaksanakeun wari can aya pelaksanaanna di negara tunggu 1 bulan wari keur di lobi heula kakarak mulai aya lah celah-celah untuk menyatukan visi dan misi. Sebab naon? Sebab ditinggali di berbagai provinsi ieu geus lain lalagaan bakal gerak gede-gedean. Nu dikhawatirkeun ieu lamun pemerintah tetap kieu bae sementara masyarakat atas nama masyarakat gerak ieu nu dikhawatirkeun teh korban jiwa. Nu teu puguh teu karu mahasiswa jadi parae, teu puguh teu karu masyarakat jadi pae, buruh bakal berontak ya sama buruh lantaran per detik ieu can diurusan buruh teh nya nama mun titah perang siap jasa geus kayen pae geus. Sebab nya nama kuari ge geus rasakeun pae. Enggak siap. Nah, lobby mulai aya sekian persen, kakarak mulai aya doang. Ieu naon ieu? Perlu ketentraman di sebuah negara. Coba kita bahas. Aya ikut campur tangan luar coba. Aya coba tangan-tangan luar anu bakal menghisap tentang Indonesia ketika aya ieu kumaha ieu apakah nu baheula keneh apakah nu anyar. Nah ieu kumaha coba mengantisipasina kuari keur dibahas. Soal dalam negeri mah gampang tetapi ieu campur tangan luar anu luar biasa. Urang nu boga batur nu menikmati ieu nu keur dibahas. Tapi kitu mah di urang-urang keneh atuh babari tah mah ieu aya apem sabaraha ieu aya apem ieu sakieu ieu sakaranjang jelema aya sabaraha ieu jelema aya kabagian teu mun dibabagi hiji henteu urang babagi opat yuk hiji apem belah opat tah ieu masyarakat nalegeun masyarakat ieu langsung macam-macam penting urang bae geus rarapih geus atuh. Nah, bisa gitu kan di Indonesia mata lain series ya kunaon sih heran mah kos gitu di negara orang mah kos gitu geus kos gitu tapi ketika aya tangan luar ikut campur di urang iya kan belu lah bahasa Inggris belu tah belu kan urang eta urang nu boga nyana nu nyokot urang hampasna kan senep kana aja jantung ieu nu keur dibahas asana mun ieu terapi ngabahasna bisa terjadi. Lamun ieu rapih karang. Namun ieu terapi geus cilaka ieu mah. Kos kitulah di urang teh aya hasil bumi luar biasa, geus puguh besi, geus puguh logam, geus puguh kitu minyak, uyah dan lain sebagainya emas. Nah, tetapi nu menikmati batur. Boro-boro di sebuah negara ieu urang boga imah bae ge kemudian urang cicing bae motor urang dibawa ku batur aya anu stres jelema motor dibawa ku batur ieu mah kan negara emas dikelola di kapal geus jadilah emas dibawa ke Amerika urang nempo bae kieu sahanun teu urang jajantung. Iya mun urang nyaritakeun negara secara nasional. Nah, kuari aya kelompok nyieun kekuatan, kemudian nyana nyerang ke pemerintah, terjadilah adu kekuatan. Tentu bae beureun, ieu aya abrian, ieu aya abri, ieu aya polisian, ieu aya polisi, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, aya ribut. Ayalah terjadi pembunuhan. Nah ieu mah teu dikenakeun sanksi. Sebab nu ieu endek ngabangun syariat, nu ieu mempertahankan kesatuan bangsa jeung negara, tapi di atas syariat. Kakarak eta mah ijtihad kan asupna geus masalah. Tapi lamun terjadi di negara urang, kumaha cenah kieu mun terjadi di negara urang? Wallahu a'lam bissawab.
Ente cenah mah yang jelas bae wallahu a'lam bishawab. Ente cenah kieu cuma sia mah teu ngadenge. Wallahu a'lam atuh negara urang mah tadi geus dibahas kos kieu. Ngan untung bae aya nu daekeun jadi pamarentah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Pamarentah saha anu mangnyeunkeun KTP, saha anu mangnyeunkeun SIM, saha anu nguruskeun SPPT. Nah iki geus alhamdulillah jang penataan sakadar hirup salila hirup di dunia. Urang aya nu daekeun eta ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Lain daekeun buku paronjang-ronjang kiai. Sabodo tah urusan ngana ieu. Ja santri mah mungkari mun kita jadikeun bupati moal daek santri. Moal daekeun Ki Pudoli misalnya kita jadi bupati moal daekeun sebab naon teu boga ijazah. Saya nunduk ngajadikeun ongkoh deh. Wal mutawil bila syaukatin yadmanu anu nyieun rancangan-rancangan untuk merubah tatanan negara poin anu teu dilaksanakeun ku negara tetapi nyana teu boga kakuatan. Jadi ieu mah mun ceuk bahasa sompralna mah gede kahayang teu boga kakuatan. Mun ceuk bahasa sompralna deui mah ieu teh kitu ambek nyedek. Naon tah kadituna? Tenaga kurang. Ieu kos aki-aki. Aki-aki geus bubuka, geus kabeh. Woh, nyana geus geus perasaan nyana aya di surga Firdaus. Biasanya teh ternyata cak pamajikan agak ulahan teman-teman atuh emang konon eta teh hudang Kak. Atunya ge sadar ieu sia jasa cak kene kieu untung nama di kamar ngarokok bae. Teh eta ngaranna ambek nyedak. Aduh, masyaallah. Iya, geus eueuh tanagaan. Eta kan kos kitu tak boro-boro merangan pamarentah. Ieu nyana hayang ka pamajikan ge kos kitu tah. Tungtungna mah nyana ngahaneng bae di luhur kasur, ditoelan ku nyana kieu. Cek pamajikan naonan Kak? Aing lah cek nyana tanaga eueuh, dongkrak antik teh hudang. Atuh yang diteh atuh ai cek nyana teh atuh kitu ge, ya kami ngan getek doang cek nyana. Lah jadi tutup geus beres. Tah eta tak aki-aki teh kos kitu. Nah ieu ge cacak-cacak eta aki-aki haja perorangan eta mah. Komo ieu atuh deuk merubah tatanan negara teu boga kakuatan. Maka wal mutawil bila syaukatin jelema anu neuk nawil aturan-aturan syariat merubah tanpa aya kekuatan kemudian terjadilah makar aya nu dirusak yad manu atunyana katempuhan wa aksu kabagin sabaliknya ge sarua kos bagin bae ti pihak pemerintah langsung nyerang tetep ieu ge sarua aya sanksi sebab naon teu boga kakuatan masalah. Teboga kekuatan makan lain kudu dipaehan tangkep cicingkeun geus okos perang aki-aki atau nu bengek ulah ditembak kayak pae sorangan teh mah kos kitu mah perang dudu kaluhurkeun bae senjatana dudu nyana di dieu dudu adu ieu kunaon adu-aduan aing mah nembake kaluhur kitu ge asa kahulu bae sakjana dudu teu kebal golepak bae sorangan. Balap lompat orang jeung aki-aki atuh teu kudu di naon kudu kan teu kudu dibandingkan ku nyaan. Atuh ayo bae deg ayo ke ayo ke terus deg datang kan itu pae sorangan. Tak kuari model di Indonesia ya. Mahasiswa anu terjadi baheula di Trisakti. Tembak sanksi. Sebab naon? Hanya sebuah mahasiswa
kekuatan teu boga naon teu boga, hanya punya keinginan nyana anu tulus, anu nyana geus dididik di universitas tentang politik, tentang ekonomi, hayang merealisasikan nyana kan anak muda, kemudian ku pemerintah teu dihargai malah ditembak, kena sanksi. Di dunia nyana kuari diantep lantaran asa nu aing ieu nagara can selesai, di akhirat bakal diselesaikan. Di akhirat bakal diselesaikan. Emang kumaha? Nu teu boga kakuatan ulah make senjata, tangkap nyana, cicingkeun, antepkeun, engke ge nyana ngahanju-hanju. Nyaon teh sia ngahanju? Eta bahasa Jerman ngahanju tah. Hartina kahayangna gede, antepkeun, bere dahar, bere nginum, sapoe, 2 poe, ulah diomongna naon, 3 poe, 4 poe sadar sorangan. Oh ternyata orang gagah negara urang kekuatanana. Teu bisa kukieu horeng negara urang teh. Ternyata horeng lain lawan, aya angkatan darat, laut, udara. Aing mah hanya sebuah mahasiswa, hanya seorang mahasiswa ngan boga kahayang be, aing mah ieu nagara ulah kieu-kieu teuing. Ke sadar sorangan. Seminggu nyana geus di polsek lah, di polres lah, dibuyeuh heulanan. Sadar nyana. Ketika sadar, sia kumaha kuari? Lah balik bae lah. Aya sia kahayang ieu kuari ngarobah nagara aya, hayang we ngan horeng kos kieu. Geus balik mana naon? Lain kudu ditembak. Nah, nuantak sakadeung sakapeung mah hayang jadi presiden ulah maksudna. Hayang eta tah ulah kos kitu tah. Ulah sampai terjadi jiwa, awas. Ieu ulah sabaraha atuh sapira manusia teu kudu ditembak. Amankeun, beres, tang rangkepan. Tuh, sapoe, polsek di Polres sok tumpukeun dirinya. Engke ge eureun kahayangna. Nya geus nyahoon ternyata Indonesia boga kekuatan anu luar biasa. Teu bisa ku kieu horenganan. Nah, kahara. Tuh, ketika ditembak di Indonesia karena nyana aya sen di kepala negara tembak di akhirat engke. Emang ngeusan kitu ye encan. Kuari mah hanya pelaksanaan, di akhirat yaumul jaza, pembalasan ke di akhirat. Antepkeun coba ke di akhirat bakal kumaha? Masya Allah, mantap. Polisi paling bingung ketika aya gerakan-gerakan di Indonesia model gitu. Sebab naon? Polisi kapan jadi benteng nak? Ketika aya instruksi tembak, nyana ge bingungin sebenarnya mah. Embungeun polisi teh, tapi kan ieu instruksi. Nah, engke pan urang geus ngabahas kamari nu boga instruksi saha? Anjing. Anjing cek polisi abdi mangan sakadar instruksi Gusti titah nembakeun teh. Itu dikenakeun pan abdi kumaha dikenakeun pan pae. Oh geus atuh geus. Sia pemimpin sia anu instruksikeun situ RI1. Oh RI1 melalui panglimana jenderal anu. Sidangkeun ya. Itulah nu ngagejebur ka neraka. Aya abdi sia mah di sisi bae nerakana. Aduh, sakit. Atuh Gusti sisi ge neraka-neraka keur tuh. Oh, aing ngarti mah sia. Masyaallah. Encan anggeus di Indonesia encan anggeus. Tek aringgis jasa. Fa in zakaru madlamatan aw subatan. Kemudian wala yuqatilul bugot tatayabasa ilaihim aminan, ulah waka nyerang pemerintah, merangan kelompok-kelompok bugot, ulah waka sehingga ngutus heula pemerintah teh seorang utusan terpercaya untuk melobi, terpercaya, pinter, pandai menasehati untuk menanyakan mayan kimuna naon nu kumanehana teu dipake karesep. Setelah teu dipake karesep, penyangkalan tersebut tanya coba alasan-alasanana. Silakan. Kelompok bugot aya di daerah mana? Kemudian saha panglimana? Saha gitu pemimpinna? Ngutuslah pemerintah seseorang anu terpercaya, cerdik, anu bisa ngalobi,
langsung datang, set, duduk bersama. Saya adalah utusan pemerintah untuk menyatukan bangsa, negara, dan syariat. Karena sudah terlalu kelihatannya kelompok-kelompok bugot ini terlihat sudah keterlaluan, tidak mengikuti aturan-aturan dan undang-undang pemerintah. Maka marilah kita samakan visi dan misi. Coba terus di lobi naon sababna ieu sampikeun ka nyieun kelompok, kemudian kelompok tersebut sampikeun ka boga kekuatan. Coba tanya naon sababna yas'aluhum mayan kim. Naon coba poin mana ieu anu kira-kira teu satuju. Saya makanya membuat kekuatan di negara ini karena pemerintah tidak melaksanakan undang-undang syariat. Di antaranya pemerintah kalau ada orang yang nyolong, maling, korupsi, dibiarkan. Maka saya benci dengan aturan-aturan pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang korupsi. Hanya ada di sana korupsi, kolusi, nepotisme. Itu yang akan diberantas, tapi kenyataannya tidak ada. Maka kami membuat satu kekuatan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Karena pemerintah tidak melaksanakan, kami akan nyerang terhadap pemerintah untuk menundukkan pemerintah supaya pemerintah mengembalikan melaksanakan undang-undang tersebut. Ketika pemerintah ngerasa salah aya kazoliman, tinggal nungalobi, datanglah ke pihak presiden, duduk bersama dengan para menteri. Didinya aya MPR, bahas, coba di meja MPR di DPR pusat, kemudian dihadiri oleh penggede negara, bahwa kelompok itu teh nu matak nyana nyeun kekuatan karena horenganan urang teu ngalaksanakeun aturan-aturan anu geus disetujui ku seluruh masyarakat. Karena urang teu ngalaksanakeun aturan, maka nyana ieu keheul ka urang. Coba urang bahas. Andai kata iya, tinggal dileungitkeun bae atuh kesalahan-kesalahan nu aya di pemerintah. Jika orang lamun kos kitu tadi pemerintah geus loba jasa salah, Pak. Loba jasa salah. Nu mentak urang teh lamun aya kelompok-kelompok anu kadeuleuna ekstrim terhadap pemerintah rada pantes susah bener mah. Sebab naon? Undang-undang teu dilaksanakeun ku pemerintah. Ieu mah keur carita di negara syariat. Wari di negara urang kos kieu ye lain syariat kumaha tak kiai? Wallahu a'lam. Ieu teh cenah mah pangmecahkeun we wallahu a'lam. Henteu deui ya pas ya bae. Teu sabaraha jauh sabenerna mah. Ja aturan-aturanna menang digodog di DPR. Kemudian dibawa ke pusat, kemudian dibahas di MPR. Memeh negara pemilu teh geus dibahas heula di Senayan rapi ketika pemilihan umum ngadirikeun RI 1 nyana teh undang-undang untuk melaksanakan geus rapi sebenarnya mah. Komandeg ada apa di dalamna? Dayeulah kemandegan di negara nu teu leumpang aya naon? Silahkan dibaca ku masing-masing. Urang mah teu nyaho mandeg teu nyahonan teu. Naon sebabna? Karyawan lain, PNS lain, gaji teu beunang. Itu teh nyaho kamandegan belah mana teu nyaho urang. Perpolitikan teh nyaho, perekonomian teh nyaho. Tapi nu nyaho mah ku ari teh waduh keur berat teh lain berat belah ditueun berat 2 kilo teh berat ka ditu. Masih naik becak keneh ka ditu. Jauh berarti. Napain zakaru mazlamatan namun bogot jaritakeun tentang kezaliman, tentang kesubhatan azalaha. Legitkeun atuh. Fa in asarru wallahu a'lam.